أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sabadana urang sadaya manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah anu maha ngatur, kalebat ngatur pertemuan urang dina wengi ayeuna, kalebat ngatur ngawitan abdi tabuh 822 di haturanan sumbing maghrib alhamdulillah tos di Al Munawwar. Teras tembe di dieu tos tabuh 6:30 janten tiasa kulam heula nembe alhamdulillah. Tunduh al-akil yakfi bil isyarah, jalmi anu kagungan akal cekap ku isyarat. Abi matos kulam ieu bagian bapak ieu jeung ibu ngupingkeun ngaos bari nya bari ngabandungan nya sanes bari kulam. Katingali ti luhur mah para pemuda masyaallah pangintenkeun abdi bade ngadeg geus nya ngadeg. Data aya kamera itu, oh aya kamera ya. Mohon bilih ke kamera namuter ya. Enten abdi ngadeg insyaallah. Alhamdulillah tiasa silaturahim dina acara anu luar biasa tasyakur bi nikmah. Mudah-mudahan sanes kantena digambilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh enjing acarana sadayana kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Utamina sadayana dipasihan kesehatan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna mangga urang sadaya sami-sami satos sami sholawat nembe tingawitan MC sanes kanten anu bubuka ngaos Quran sakitu sayana serat An-Nur diaoskeun. Suantena luar biasa, Indonesia mah juara wae Bapak Ibu. Di mana-mana aya MTQ Indonesia juara wae. Tahun kamari 2023 Indonesia juara adan anu hadiahna 3,8 miliar. Tete juara adan Bu. Jadi para pemuda abdi regreg nguping ieu ngaos teh sakantenankeun di buntel kadutkeun sareng pemuda. Dari weuh cenah ari naon teh teh ngaburas deui ya. Para pemuda sok teraskeun kegiatan ngajagi masjid margi ternyata abdi sanes sakali 2 kali Pak. MTQ mah juarana ti Ciamis we. Malih nu kamari mah tapi juara adan ti Aceh. Teu sauyos nya ngan hadiahna eta luar biasa 3,8 miliar. Hampir 4 miliar juara adan nomor 2 Bu. Nomor hiji mah juara adan teh 8 miliar. Upami juara ngaos Quran hafal Quran 30 juz hadiahna kenging 12 miliar. Upami anu nyanyi juara nyanyi tuh Neng Putri Aryani nya. Da hafal keneh Neng Putri Aryani daripada istri Nabi. Putri Aryani upami kenging juara hiji tapi henteu juara hijinya kamari. Eta teh kenging hadiahna 15 M, Mbak. Janten nyanyi 15 M, ngaji 12 M, adan 8 M. Jadi mending nu mana, Bu? Jadi mending nyanyi. Mending nyanyi sudah Bu. Ya Masya Allah. Mending juara. Bu, badai juara nyanyi 15, badai juara adan 8, badai juara ngaji 12, jadi mending kene juara. Urang juara naon yeuh? Juara raos pisan di dieu bari tiis nya komo upami hujan masjid adan tarik sigana moal naon ya nging suudon pami moal ka masjid da tetep bakal ka masjid rarajin di dieu mah ya. Mudah-mudahan sanes kantena janten kasayan wengi ieu insyaallah abdi dugi ka tabuh ya sok kitu pedah geus sare abdi jadi jepi ka jam 12. Assalamualaikum balik itu katingali. Oh hawatos bilih tuang toong teu katingali nya. Kan abdi ngahaja hideung Pak Cukna ngarah teu katingali gendutna ieu teh. Janten sabada abdi wangsul ti Mesir sareng Ustaz Isa Ansori Pak ngabadagan. Anu tadina kawitna 8 genep janten 88. Astagfirullah. Alhamdulillah Bu. 88,6 ta teras we saom kamari beres saom lungsur deui 8,4 ayeuna teh dina raraga ngalungsurkeun deui. Da salarasna mah carana gampil Bu hoyong katingali alit mah acupna padagan. Tah ieu teh acupna nu ngaageungan ya. Alhamdulillah tiasa silaturahim sareng para wargi di dieu sahibul hajah terutami mana panganten?
calon pengantin teh nu paling mana? Oh neng mohon siap neng lihat teh ieu ya. Mohon bismillah mangga ieu mah panginten ti sepuh kanggo neng bekal mudah-mudahan tiasa diamalkeun atuh anu tos lami nikah disebat teh panganten. Bari ari bari teh naon Bu? Hason. Abdi bari teh mending bari ngah nya. Upami anu enjing nikah disebut panganten. Baru ari baru teh baru ngah Bu. Anu anyar mah baru ngah, anu lami mah bari ngah. Upami gaduh tuh ibu mah langsung teu salah duit. Jadi bahagia mah kunaon Pak? Duit. Ibu-ibu serempak. Punten gaduh artos teu? Pokoknya lebaran juga gaduh artos ya. Bapak Ibu kamari abdi diskusi sareng Bang Pak. Kenapa dina artos teh sadaya di payuneuna pamaget Pak. Bapak kantos ningali teh 100.000 teh Pak eta teh di payuneuna teh pamaget Bapak Soekarno sareng Hatta ari di pangkerna saha? Istri nuju naon? Nuju nari Pak. Hik ari nuju nari eta sedih bahagia? Bahagia. Tuh, tingali ku ibu bapak ke artos 100.000 di pangkerna eta teh bari nari bari seuri istri teh. Ari di payuna saha? Pamaget. Jadi anu milari artos saha? Tuh, ari ibu mah kantun? Tuh, gitu babari Pak. Teras kahadapna 50.000 di payuneuna saha? Pamaget sami Pak di pangkerna istri nari bari seuri. 20.000 sami, 10.000 sami, 5.000 sami, 2.000 sami. Anu 1.000 tanu beda apa Pak? Anu 1.000 mah di payuneuna teh istri, ibu cut mutia. Di pangkerna pamaget bari nari seuri tuh. Jadi bapak mah kabagian nu mana? Nu 1.000. Seuseurna di saha? Di ibu sanesnya. Mangga neng bismillah. Bahagia teh kumaha? Mangga urang pedar dina wengi ayeuna mudah-mudahan dugi ka tabu 12. Ya pokoknya mah anu panjangna we 12 Pak. Anu pondokna 8. Jadi beresna tabu 8. Bismillah alhamdulillah neng Nabi kantos nikahkeun Sayyidah Fatimah. Teras Nabi nikah ka Aisyah itu dina sasi Syawal. Maka upami ayeuna hajat sami dina sasi Syawal ieu teh nyondong aya kateranganana ti Nabi bahkan dicontohan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi nalika nikahkeun Fatimah, Nabi masihan bekal mung hiji. Bekal nate Quran nih. Atas apa Quran? Quran? Atas? Alhamdulillah. 30 juz 30. Bulan. Nu penting mah apal Quran. Ari Al-Fatihah Quran sanes? Quran atas tarangan sadaya. Berarti ibu apal? Tuh, alhamdulillah. Ali Al-Ikhlas. Quran. Berarti upami jalmi apal Al-Ikhlas apal? Quran. Wios teu sadayana oge sapalihna neng kesapal Quran wihani. Atas ya. Maka Nabi masihan bekal kanggo neng sapertos Nabi masihan bekal ka Fatimah. Maka ku urang candak ayeuna Pak. Abi yakin anu tos nikah mah ayatna tos arapal sadayana ya 4 ayatna. Ibu kan tos nikah? Kantos, emut kan ayatna nu 4 nu dibacakeun ku Amil atana pinuhut bah nikah. Henteu ari ibu ngemut naon atuh? Mun teu aya si bapak nu ngajawab nuju ngalamun heula Pak eta teh. Nuju ngemut kajawab. Para pemuda wayahna. Bapak ari jodoh mah jorok ya. Kamari abdi nikahkeun anu khutbah nikah anu pamegetna ti Makassar. Ti Makassar tebih Pak. Ti payun abdi sasih naon satu acana eta mah suamina ti Turki. Tebih upami nu ieu ti paling mana nih? Urug, di mana eta urug? Sadesa arug ari kitu mah gampil jajakna ge. Bade mapah? Orang mapah pahalana langkung ageng. Ternyata Masya Allah jorok Pak. Hartosna urusan jodoh mah urusan Allah. Maka orang tingali Nabi ngabekalan naon? Ngabekalan mung hiji Pak. Tina Quran sadayana. Mangga neng tiasa diemut-emut, tiasa dicatat dina HP, tiasa direkam terserah neng. Atanapi cekap dikupingkeun ngan teu kenging hilap. Pami hilap naros ka aya. Ka mamah insyaallah. Da bapak mah biasana cerdas. Ibu, bapak, suami ibu cerdas tuh.
Naon buktosna? Oh, eta teh mantap cerdas. Bu upami pangawasan, dina pangawasan sanes skill, pangawasan nih nggak? Upami pangawasan anu sok nyenak buku saha? Ibu-ibu apa nih bapak-bapak? Ibu di dia mah cara nyenak buku. Allahu Akbar. Palinter di dia mah cerdas sadaya. Jadi beres ngaos hilap moal hilap moal. Terus apal barho cara nyenak buku. Tapi da eta teh kunaon ibu teh nyenak buku, barho teh apaan? Jadi nyenak buku nage naon Pak? Hilapo ya. Maka bismillah. Anu kahiji ayatna neng surat Ali Imran 102. Anu kadua Anisa ayat hiji. Tas nu katilu pemuda. Mana pemuda na itu? Ah pemuda we sadayana di dinya mah. Anu katilu surat Al-Ahzab ayat 70, nu kaopat Al-Ahzab ayat 70 hiji. Wihan deui neng hiji. Ali Imran ayat 102. 2 Anisa ayat 1. 3 Al-Ahzab ayat 70. 4 Al-Ahzab 70 hiji. Bismillah ya. Tingali Bapak Ibu. Anu kahiji Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ternyata neng bekal nikah nu di pertama ku Nabi diuningakeun ka Fatimah nyaeta takwa. Ari takwa teh naon? Sieun ka Allah. Neng teh kunaon nikah? Sieun ka Allah. Hartosna upami sieun ka Allah nawayatuna kedah karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaya kalebet nikah nawayatuna kedah karena Allah. Ta ieu nu kahiji neng. Serat naon? Ali Imran 102. Pokona bekalna teh takwa sing leres takwana. Ari takwa nu kahiji naon Pak? Takwa nu kahiji mah salat. Maka salat kain dikantunkeun ta ieu teh bekal ti sepuh ti nabi ka putrana, ayeuna ti apa ti mamah kanggo neng. Sadaya Bu, murang kalih diajarkeun eta. Maka mudah-mudahan sadayana ku Allah digampilkeun Bapak Ibu gaduh murang kalih anu soleh. Pak, Bu, sahur orang Arab, teras sahur orang Barat, Pak. Bahagiana sepuh teh sanes ningali murang kalih nyenak artos sanes. Sanes nyenak mobil sanes, bahagiana sepuh mah nalika ningali budak Pak murang kalih tiasa salat bari teu dipiwaran. Jadi upami aya murang kalih jol ka masjid, pamit ka mamahna ka bapana, Pak bade ka masjid salat. Ta eta anu nyebabkeun sepuh janten bahagia gumira. Sanes ku harta pakaya, malih punten Pak. Uih mudik di kota ka lembur, ternyata subuh kasiangan. Tahajud eureun. Ngaos Quran tara sedih atau lebih bahagia? Tuh. Teras urang kumaha Pak? Urang kedah ngawihkeun kana dasar ternyata Nabi makelan teh ku katakwaan ari takwa teh sieun ka Allah maka neng mudah-mudahan neng teh nikah niatna karena Allah buktos sieun. Si Aa sami. Mudah-mudahan Bapak Ibu oge sami pemuda secara khusus mudah-mudahan sadayana digampilkeun ku Allah kanggo sieun ka Allah ngalaksanakeun sadaya parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Kamari ngalangkungan Lailatul Qadar Ibu? Kenging? Teu apal panginten banyak. Bobo pakulem we. Punten Pak. Ari Lailatul Qadar sabaraha wengi? Sawengi. Langkung saya daripada 1000 bulan. Lamun dina wengi eta Pak, pemuda caca nikah jomblo wae. Berarti eta teh sami sareng ngajomblo sabaraha taun? 1000 bulan. Ari 1000 bulan teh sabaraha taun Pak? 82 tahun. Berarti lamun jalmi tah Pak marat Lailatul Qadri, ngalangkungan Lailatul Qadar bari teu acan nikah dina wengian eta, berarti jomblo 82. Luar biasa. Sok atuh para jomblo ya banyak ngajomblo wae. Gaskeun barudak. Punten ari syarat nikah kanggo barudak pameget naon sih syaratna Pak? Bulan? Balik Bu, ari balik naon? Yuswa sabaraha tahun? 15. Saur Imam Syafi'i mah 15 tahun Pak. 15 tahun teh tos tiasa ditikahkeun saur Imam Syafi'i mah. Mung di urang mah teu kenging. Kedah nikah teh tahun 20 hiji lah, 25 upami pamagat, istri 20 hiji. Ternyata itu mah pemerintah Pak, upami dina agama mah tiasa. Ngan memang ayeuna kondisina benten sareng kapungkur. Maka
Teras dipandu heula urang teh diajarkeun heula barudak sing takwa. Nu kadua Pak. Oh ternyata bekal nu kadua dina surat An-Nisa ayat 1 sami katakwaan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ternyata Pak nu kahiji mah berkaitan sareng takwa secara umum, anu kadua mah berkaitan sareng takwa anu nyambungkeun silaturahim kadituna sing yakin ditingali ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu kahiji mah takwa salat, anu kadua mah takwa berkaitan sareng kanyaan. Bapak Ibu, anu kadua ieu berkaitan sareng rahim. Maka sok aya nu disebat silaturahim, silaturahmi, sami Pak. Ari nu gaduh rahim Bapak Ibu. Neng teh aya rahiman. Berarti anu nyambungkeun rahim saha? Istri Pak. Teras anu mutuskeun rahim saha? Istri Pak. Seseueurna nu megatkeun rahim teh istri. Ari nu seueur pasnya suami istri atanapi istri jeung istri. Tara pasnya. Tara kalangkung eta teh Bu. Tapi pasean teh seueur punten Pak. Di rumah tanggi maneng aya setan teh khusus Pak. Disebatna ge ku Nabi setan dasim. Setan ieu mah Bu teresepeun lamun ningali suami istri sae, teresepeun lamun ningali budak sareng sepuhna sae, teresepeun ningali murangkali sareng sepuhna aya dina kas saya. Maka ku Allah dipandu hati-hati. Rumah tanggi teh jagi ku takwa, anu kadua takwana berkaitan sareng rahim, upami takwa nu kahiji berkaitan sareng salat. Ayeuna nu katilu. Pados tereh beres Pak. Nu katilu mah surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hei jalmi-jalmi anu iman sok tarakwa aranjeun teras nyarios upami nyarios sing sae. Sing leres. Anu kahiji mah takwa berkaitan sareng salat, anu kadua takwa berkaitan silaturahim Pak. Nyambungkeun kanyaah rumah tanggi teh nyambungkeun kanyaah teh kain pasea wae dugi ka aya paripos di urang mah awet terajet kacape-cape babuy. Maka anu katilu sambungkeun naon kasayan dina nyarios. Maka neng engke kedah jadi saksi sadaya nu sumping ayeuna kinten-kinten dia neng bade nyebat ka anon. Ulan AA bade teras A. Pokona mangke tos nikah ge AA tos gaduh putra oge. Bapak, ari bapak teh kanggo saha eta? Bapak mah kanggo putra. Jadi ibu mah teras we AA. Bapak Ibu, panggilan ieu teh kaulan sadida. Maka Nabi nalika manggil istrina Aisyah panggilanna naon Bu? Humairo atau Nabi panggilan nu sanes Pak? Aish. Jadi Nabi teh manggil Aisyah kadang kawis Humairo, kadang kawis Aish. Tah, engke neng ge sami kitu. Biasa dipanggil ku suami nu sae. Maka di dieu ku Allah diuningakeun nyarios sing sae. Biasana upami istri kapameget mun teu sae naon sih nyariosna Pak? Sok tarik. Saur Allah Pak dina surat Al-Hujurat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Teu kengi ngangkat suanten luhur teuing di payuneun suami. Kumamun goblok beda deui ibu eta mah tos goblok. Ieu mah nu normal keneh. Anu sae keneh Bu ya. Aya nu tos goblok mah, ini goblok ibu. Anu tos teu kuping mah wayahna eta mah kedah rada kari. Tapi punten Bapak Ibu kunaon sih Nabi ngawagal Allah teh ngawagal urang nyarios teh gogorowokan supados nyamperkeun. Supados naon Bu? Nyaketan gitu. Daripada ngagorowok ning caketan. Toel cepeng pananganana. Sok telangkung neng bade nyepeng naonna pananganana tiasa. Bade pameunteuna bade dicepeng ieu na tah damisna duanana bade dipelong ning ari hoyong tuang naon. Siap ya? Tas punten neng, di antawis panggilan yang baik atau napi ucapan yang baik suami kepada istri, istri kepada suami itu adalah nalika kalimatnya tidak pernah ada kalimat sia-sia Pak. Homo sia-sia bahasa Sunda.
Diurang tara sia Bu tapi maneh nanya. Tuh ka mama? Alhamdulillah. Itu mama. Sia abunya. Da ieu teh kapanggilan Neng, hati-hati. Ternyata rumah tanggi ancur Pak diantawis gara-gara teh kunaon? Ucapan panggilan. Maka pastikan tetap manggil romantis, aa mangga. Teu kenging tarik teuing payunan suami caketan. Siap Neng? Pan goblok deui wae anu anyar mah teu acan goblok. Anu teu nguping mah anu tos ngutos goblok gitu. Aduh mana enakeun abdi ngobrol goblok ieu. Bapak Ibu. Punten banyak kamari abdi di Mesir teu kayak nganggo sarung, Pak. Tapi dah di Mesir, ieu mah di mana? Di Cilengkong Pak aman. Di Mesir mah teu kayak nganggo sarung. Kunaon Bu teu kayak nganggo sarung? Lah? Sabab di Mesir mah Pak upami anu nganggo sarung eta teh ciri nembe beres hubungan suami istri. Tunggu jadi abdi teh suudon ka amang. Anu di sarung itu teh nembe beres eta mah di ditu, di dieu mah jadi budaya. Janten kebiasaan urang. Terus kadua Bu teu keing nagog. Janten upami di Mesir ngantosan mobil teu keing nagog. Da eta teh sami sareng naon? Kaabotan. Eta mah paripaos. Anu katilu Pak teu kenging teurab payunan batur. Teu kenging naon Bu? Teurab di Indonesia mah boro-boro teurab Pak. Nya hitut nya teurab teu nanaon. Di Mesir mah hitut langkung terhormat daripada teurab Pak. Jadi upami nuju ngubuk kieu Pak teras hitut itu tidak apa-apa, tapi upami teurab tadi kantunkeun. Ai ceuk ibu teh tuh eta mah di mana Bu? Di Mesir eta mah tebih. Tah neng ieu ucapan yang baik. Maka pastikan mudah-mudahan bekal nuku Allah disumpingkeun ka Nabi Muhammad mangrupi Quran, diajarkeun ka Fatimah katampikeun neng oge mudah-mudahan bekal takwa salat nu utami, anu kadua silaturahmi, anu katilu ucapan sing sae. Maka upami tos kitu naon bonusna? Yuslih lakum a'malakum. Allah bakal nyaekeun amal. Jadi bakal saya rumah tanggi teh upami salatna sae, silaturahmina sae, nyariosna sae, atus tuh bakal saya amal. Kadituna wa yaghfir lakum dzunubakum, sadaya dosana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Lamun taat ka Allah kalih ka Rasul, maka bakal sukses dunia rawuh akhiratna. Ilu jengeng. Mudah-mudahan ku Allah digampilkeun. Janten bakalna naon? Takwa. Mu hiji nu kahiji mah takwa bab ibadah, salat nu paling payun, anu kadua bab naon? Silaturahim, rasul katilu bab nyarios ucapan. Moal hilap mah? WA we nya upami hilapnya. Salajengna Bapak Ibu, upami ti tonggoh kalebak sabaraha pengkolan? 2. Naon sareng naon? Kanan kiri. Upami rada tebih ka Jakarta pengkolan sabaraha? 2. Maka neng enjing didahupkeun ditikahkeun ku apa? Berubah tah. Nu tadina lajang janten istri berdua, nu tadina lalagasan janten duaan. Yang tadinya wanita tidak ada gelar berubah menjadi gelaran. Naon? Istri. Siap ya? Lamun tos robih jadi istri tayuka. Pasti tos jadi rumah tanggi. Rumah tanggi mati kapungkur dugi ka ayeuna Pak, moal aya nu teu diuji. Sadaya rumah tanggi diuji ku Allah. Setiap jalmi nu hidup di muka bumi pasti diuji ku Allah. Ujianna aya sabaraha? Mung 2. Upami henteu sae pasti neng ieu enjing teh tos nikah teh pasti diuji ku Allah. Ari sugan teh geus nikah teh enak geuningan kieu da riweuh. Dan ternyata punten anu jomblo riweuh. Anu tos nikah beuki riweuh. Ya Allah Pak, maka ku Allah teh sadaya oge da dipasian ujian. Ujian atos diwartosan neng ku Allah. Nu kahiji neng teh bakal mendakan si aa teh sae. Anu kadua bakal mendakan si aa teh henteu sae, duanana aya. Maka enjing saatos nikah robih neng gelarna bakal didoakeun ku sadaya nu sumping ayeuna. Barakallahu laka wa baraka wa jama'a fi khair. Neng kantos apal hartosna?
tantos naroskeun ka ayah ka mamah teh can mah ari eta hartosna naon gitu barokallahu laka iya asa deng dek emang deng dek teh mudun pak asa deng dek Allah barokallahu laka neng teratoskeun bapak adik-adik para pemuda barokallahu lak semoga berkah bagimu wa barokah alaik dan semoga berkah atasmu ari bagi sareng atas naon bentena tuh Bu berkah kanggo ibu berkah atas ibu naon bentena punya ibu kapungkur didoakeun kitu henteu hartosna tos apa barokah teh tapi teu naroskeun ka suami ari eta hartosna naon henteu teu diajarkeun deui ku suami ya Allah kela kedap sateu acan dilajeunkeun nih terang malin kundang tuh Bapak Ibu hari malin kundang tuh naon Pak doraka kaidung cik patarosan abdi ari eta nu ngadamel filmna cerita bapakna mamahna atau putrana judul ya Pak judulna malin kundang anak durhaka kinten apa anu ngadamelna mamahna bapakna putrana pokoknya sepuhnanya upami murang kalihna nu ngadamelna bakal kumaha doraka wih kira Bu malin kundang teh Pak eta teh cerita anu sutradarana teh ibu-ibu orang tua jadi saur orang tua budak anu durhaka upami nu jadi sutradarana murang kali kalau doraka urang tingali Pak kunaon eta malin kundang jadi batu dikutuk tak ieu teh pelajaran kieu Pak nu kahiji murang kalih teu kenging ka sepuh teu sopan teu kenging ngabantah ka sepuh kayak orang bahas neng kumaha upami neng tos nikah ka mamah ka bapak teras ka ibu ka bapak mertua janten malin kundang teh Pak teu sae murang kali anu teu sae ka sepuhna bakal awon di dunia oge mungpunten eta teh pelajaranna Bapak Ibu sanes mungkul murang kali nu awon ka sepuh tapi sepuhna nu awon naon kalepatan mamahna ucapanana Bu sumpah serapah kamu teh cenah dikutuk we jadi batu jadi we dikutuk jadi punten ibu-ibu nyarios kada hati-hati neng sepuh mah mungkin neng nikah gaduh putra sepuh mah teu kaing nyarios awon saecapna teh janten doa ibu kantos miwarang-urang kali emam heula saacan mambuah ya ulah waka kana buah komo kana pisitan mah usumna ge dukuh ayeuna mah ulah waka kana dukuh naon heula sangu heula pados naon eta teh bilih nyeri lambut Bu sok bilih nyeri lambut nyeri angen teh da eta teh bakal nyeri angen Bu sanes pedah nuangna Pak tapi pedah obrolan sepuhna jadi doa Pak Bu sok taroskeun ka ahli gizi Bu sadaya ahli gizi sepakat bahwa ternyata anu sae mah tuang teh buah heula nembe sangu di urang mah nembe tuh terasa buah teh disebat cuci ari cuci mah di mana-mana kunaon tuh ngaleueut eta teh cuci di urang mah buah maka punten Pak di Indonesia mah banyak beragam penyakit gara-gara salah nyimpen dan dina Quran ge Pak wa fakihatin mimma yatakhayyarun buah heula sok pilih buah naon bebas bade dukuh mangga bade buah bade jeruk mangga teras tos beres eta walahmi teras we daging jadi nu kahiji mah naon Pak buah teras nu kadua daging hartosna daging teh sareng sangu upami di urang ternyata memang ku Allah ge diatur buah heula nembe sanguna di urang mah sangu heula nembe sok tingali barudak Pak jam 8 nembe lebet ka sakola seueurna anu kumaha nu tunduh Pak kunaon tunduh tibalik ngamam buah nama ya mudah-mudahan ku Allah digampilkeun sadayana neng wilujeng ta ieu teh urang uhid euy bahwa ternyata saatos rumah tanggi bakal diuji ujian suami teh tatina doa ngawitana teh barokallahu laka aa sing barokah tina kaawonan abdi tina kasayan abdi wa barokah alaika sing barokah tina kaawonan abdi neng teh aya dua aya saena aya
leres teu atana pieu mah saya we tarawon pan urang teh gugah ge Pak aya kasianganana subuh teh ibu punten bilih aya putrana anu kasiangan wae subuh aya di dieu alihkeun ka Turki di Turki mah subuh jam 6.20 ibu atanapi di Mesir Pak di Mesir 5.30 jadi murang kali anu di sok kasiangan we mending alihkeun ka mana ka Turki regreg gugah jam genepnya tiasa tahajud keneh mohon Bu nah ternyata Pak ieu teh ku Allah dipandu neng berkah neng teh sami aya kakiranganana aya kelebihan maka didoakan ku sadaya wargi sing barokah kelebihanana sing barokah kakiranganana sanes urang mah kalah fokus lebihna wae ari nuju seur artos disayang nuju teu gaduh artos eta mah dina truk Ibu dina tulisan truk nih banyak uang abang di saya nggak punya uang abang di eta mah dina truk ari dina Quran mah Bapak Ibu sareng dina hadis gaduh artos teu gaduh artos tetap sing barokah sing sayang karena ibu mencintai suami bukan karena tapi karena sayang karena Allah pan tadi di awal teh nikah teh kedah karena Allah jadi sadayana karena Allah upami kitu kasayan ti saha ti Allah kaawonan ti saha ti nyalira apa eta mah maka sanes kanten kasayan ti Allah kaawonan ge moal diizinkeun ku Allah janten upami henteu diwidian ku Allah tapi sumberna ti saha ti urang ti jalmi maka neng wilujeng mudah-mudahan berkah saena berkah dina awona patarosana ade-ade ari barokah naon